tapi syarat anu mutlak nyaeta wayahna anjeun kudu bisa nerus bumi, hartina kudu bisa neuleman kana kahayang rakyat. Karena eusi hate rakyat. Anjeun kudu bisa napak sancang, hartina napak di sakabeh golongan. Beres. Kudu bisa ngapung ngawang-awang, hartina kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur. Kumaha carana supaya leuwih ngaronjat tibatan tahun-tahun anu geus kaliwat, supaya ngaronjat tibatan dipingpin ku ama tuluy ku hidup. Wah, subur makmur loh jinawi. Pinodama kaulanun teu acan waktosna margi, teu acan jadi ahli. Naon margi katerangan netelakeun lamun nitah kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Eta sae murang kali teh